Aing takut salah ngomong tahu. Ya Allah, ya Rob. Bu, nggak sebayar tukang PK, Bu. Kemalaman nanti kalian yang pagi ini pada kerja nggak pagi ini? Los, Aisyah teh kumaha anjing teh puguh-puguh. Tinggal ngomong kieu mana eta bisa langkah deui anjing saeutik deui. Tinggal kieu. Ya dah kalau sekarang cuman deket-deket aja. Gak ada status mah, gak puguh gitu. Kan ayang pengennya langsung nikah. Aisyah belum siap kalau ke arah situ mah. Gimana kalau kita pacaran dulu atau naon? Goblok. Ini hal rese. Kalahkah ngeleg ngeleg mana? Anjing kalahkah ngeleg maneh mah? Mente koplok biaya geus. Mente ieu mente awewe nah yang langsung dikawin. Ai ke arah kawin pan lain pasal heureuy. Ayeuna maneh PDKT hungkul tanpa status mah da moal puguh engkena ka dituna koplok. Mending puguhkeun heula. Iketkeun heula ku status. Ajak saya ku maneh. Sanud kalau langsung nikah mah da belum siap, harus persiapan matang bla bla bla. Gimana kalau kita pacaran dulu? Gitu anjing. Tinggal gitu. Ayeuna jalani aja dulu tempo dikawin ku batur sia nyeri hate itu kumaha da awewe mah yeuh sanyaah-nyaah nasa cinta-cinta nasa deudeuh-deudeuh na ka lalaki tempo aya batur ngajak nikah bener-bener mah ditinggalkeun tas sia oge bajaan we aing mah awewe mana butuhna kepastian lalaki sarua tebogoh-bogoh nasa cinta-cinta na tempo aya awewe nu datang bener-bener mah nikah eueuh tinggalkeun tah kaduhung mah panungtung bah Sri aing mimiti mah pendaftaran apa cara terbaik adalah apa? Istikharah. Aing mah usaha mah bener koplok aing mah. Kapan istikharah adalah ku aing teh di emut heula ku aing teh. Tah. Ngono atuh teu sembarang aing mah da kudu anggar kudu istikharah heula. Gancang atuh dah butuh info aing ge. Iya dah goblok anjing geus sore jeung netizen atuh. Apaan aing teh bener terjadi na maneh jeung si eta teh bener aya sosok aing dirinya anjing. Si anjing mah sia. Ibu Umi jeung sia goblok. Bener teh? Ulah bakal diondangkeun bae antep si ayang mah cenah mikir heula. Aing nyaho maneh mah beratna eta maneh mah. Awewe aing nyaho maneh mah beratna eta maneh mah. Awewena yang kawin mung heureuy nya.
Ay manehna can pati serius teuing nyaho aing mana mah bogoh-bogoh ieu anjing bogoh-bogoh waduk sama bogoh-bogoh teh bogoh saliwat teh geuning aing ngalaman kos kitu aing anjing bogoh ieu. Hah? Oh, kalau Ke asih saliwat teh ya nempo ku pano nempo kurasa bogoh mana teh rasa pa aya teh ngan mana teh mikir deh. Ayo urang berpikir ka sajauh eta mah can siap kitu maneh mah. Cinta monyet teh ya gitu teh. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah khairan katsiran. Hatur nuhun mau teh. Hatur nuhun aing mau sadayana hatur nuhun. Jazakallahu khairan katsiran. Hapura anu kasuhun. Nyuhunkeun dihapunten anu sageng-ageng. Dadah guys. Kasuhun. Nyuhunkeun dihapunten anu sageng-agengna anu sae nanti Allah anu nanti jadi. Makasih yang udah nemenin, yang udah absen. Selamat. Assalamualaikum.